Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun wawat darubati ti Prodi PBSD semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu sim kuring baris nyumponan salah saiji pancen mata kuliah pendidikan bahasa berbasis IT anu ngeunaan aplikasi Pocuski jeung fungsina. Dosen pangampuna nyaeta Bapak Ahmad Fajri Lutfi Eskom. Sateu acan kana Pocuski jeung fungsina, media pangajaran mangrupakeun alat atau perantara anu berguna kanggo ngagampilkeun proses diajar jeung bisa nyapai tujuan pangajaran anu leuwih efektif jeung efisien. Di dieu sim kuring baris ngajelaskeun naon anu dimaksud aplikasi Pocuski jeung fungsina. Pocuski mangrupakeun software presentasi anu bisa digunakeun ku cara gratis jeung ngahasilkeun tampilan anu leuwih menarik jeung efisien. Dina Pocuski dilengkapan ku fitur-fitur anu leuwih lengkap sapertos animasi, teks, sora, visual, jeung video. Di dieu aya sababaraha fungsi Pocuski. Anu kahiji, aplikasi ieu ngadukung metode drag and drop kanggo mempermudah nyieun presentasi. Anu kaduana nyaeta ngamudahkeun jelema anu kakara diajar nyieun tampilan media presentasi anu leuwih menarik. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kakirangan atanapi kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.